Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah ya khaliqal bashari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha afiyatil wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 8-nya selama munajat. Wa mata laqat an najasatul mazkuratu eta neng wa mata laqat jeung samang-samang saantel naon an najasatu kitabna lain eta deui mangyana eta mah naon an najasatu kemana Mang Abdul pirang-pirang najis amazkuratu anu dicaritakeun antel kana naon alma kana cai Paingkana maka lamun aya naon alma itu cai. Paingkana maka lamun aya itu maun almau. Paingkana maka lamun aya itu almau eta kullataini dua kula. Lam yanjis maka teu jadi najis itu mau. Itu almau. Lam yanjis maka teu jadi najis itu almau. Aduh ya ngadupak irung goreng bawangnya. Lam yanjis syukur Gusti nagung ieu. Irung abi masih kene ngamun kieu nya. Kasuk ngamu hitut ke saluan. Alhamdulillah Gusti ilung abi masih naon masih ngamu hitut. Jadi serba alhamdulillah ek anu cek nafsu ngeunah ek anu cek nafsu teu ngeunah eta serba alhamdulillah penuh dengan keagungan sa Gusti Allah Subhanahu wa taala.
sakit hati gara-gara teu sesuai jeung keharapan jeung kahayang nafsu. Kalau sakit hati kan ya sakit hati gara-gara sesuai jeung kahayang nafsu. Aku lima jeung kahayang nafsu berbunga-bunga kita berbunga-bunga kita merekah bunga merekah brai gitu gambar daun naon daun talus dina dada. Wah ngobrol ya. Selalu alhamdulillah ek anu sakit ek anu non ek anu cek nafsu ngeunah ek anu cek nafsu teu ngeunah penuh dengan alhamdulillah sadaya puji kagungan Gusti kabeh damel Gusti dan damel Gusti. Si itu cenah mawa cenah alhamdulillah. Alhamdulillah namanya mah lain syukuran. Alhamdulillah syukuran damel Gusti kabeh damel sa. Damel Gustinya. Kita cenah nepi ka anu ngagantung diri masyaallah. Ayanya, ada budak leutik geus cinta-cintaan. Itu kagantung diri nanya. Masyaallah. Kabeh damel Gusti Allah. Kenapa main nepi ka kitu? Ente bisa alhamdulillah. Ente bisa alhamdulillah. Di papatahan ku cinta nanti kitu nanya. Aku akan mencintaimu sampai mati cenanya. Ketika engkau memutuskan aku maka janjiku dulu aku akan mencintaimu sampai mati. Sampai di sini aja. Masya Allah. Gusti aku. Aduh. Ngis rupa-rupa warna-warni. Korban cintanya. Berarti itu can bisa selalu alhamdulillahnya. Saya pun damel Gusti kabeh penuh ku kagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika diputuskeun ya, kok ujug-ujug jol. Mentah hate ujug-ujug terasa didempet ku batu gede. Kayaknya ungap ka rasana. Sumpek geus asa teu bisa hirup nya. Ke Gusti kok Gusti ngadatangkeun saperti kieu si naon ti mana jona ti mana mimitina. Teu sapira abi pedah naon. Pedah naon warna pedah terlalu cinta sama makhluk Gusti nya. Sapira atuh manehanana kasep-kasep amat henteu nya misalkeun. Ko abi nepi ka kieu gara-gara kehilangan cinta manehanana. Atuh angot lamun kehilangan cinta Gusti mah. Nya nengnya. Ada neng neng teh istrinya, neng ka neng teh istri. Mana intulikeun mang. Illa ingkana mana teh paingkana makalamun aya itu alma'u kullatain lam yanjis maka terjadi najis itu alma'u. Illa kajaba in goyarot lamun ngarobah itu najasah goyarot tuh jadi kudu ditasdidan. Lamun ditasdidan terjadi, lamun teu ditasdidan teu terjadi teu kaci disengsirikeun ku naon ku ilmu sorofnya, ilmu tasrifan, ilmu sorof, ilmu kinan lain tasrifan. Misalkeun kudu make tasdid, namun teu make tasdid mah kudu gorot. Nah,
gorot goyarot. Nah, goyarot teh namanya macam tasdidan mah ikan bae urang yang ke isya mah. Gorot mun teu make tasdid mah ini gorot tukeurkeun sinaona. Jiana kana alif. Gorot barobah. Gorot. Maka supaya bab naon? Bab taf'il farha yufarrihu tafrihan wa parurihan wa parurihan segalanya. Ghayyarot lamun ngarobah itu najasa illa kajabain lamun ghayyarot ngarobah itu najasa tu'mahu kana rasana alma'u au launahu atawa kana rupana alma'u au raihahu atawa kana ambuna alma'u. Wayaturu jeung jadi suci itu alma'u bizawali taghayyuri kuleungitna barobah. Bizawali taghayyuri kuleungitna barobah. Aingkana jeung lamun aya itu alma'u eta aqala leuwih saeutik minhuma leuwih saeutik tibatan kullatain yanjisu maka jadi najis itu alma'u bil mulaqati kusabab kaantelan najis wa jeung in sanajan. Nah, sanajan naon anu dipikeun ya wa in kana lam yataghayyar wa in kana jeung sanajan aya itu ama wa talam yatagoyar teu barobah itu ama dayakeun kitu nya wa in kana lam yatagoyar wa in lam yatagoyar jeung sanajan teu barobah itu almau itu micen naon micen kana jeung isimna nya nya apiahin kapanggih nanya gina kudu nepi tah nepi santri ilam tagoyar yang sanajan teu barobah itu almau aya tuluh jeung bisa jadi suci itu almau bibulugi kusabab tepina itu almau kullataini kana dua kula kullataini kana dua kula aci sok atuh jajan maca mangiting maca mangiting kebaca minta tungkul ngeluk ini lain maca api-api siapa payah tungkul kan api-api tak sorogannya mangiting sorogan tara sorogan atuh fa wa matala qatin najasatul madhkurah samang-samang saantel najis anu geus dicaritakeun ka tukang dina halaman sabaraha mang halaman 7 nanya naon najis itu mimiti naon arak kompol podol tai hewan getih utah nanah anjing babi nandi bangke lain bangkel bangke buukna cekerna naon di tah najis nu dicaritakeun ketika henteu alma kana cai antal kana cai tapi najisna maksudna ya najis anu teu dihampura dina naon ya cainya cai makana cai paingkana kulatain koma lamun kaayaan caina dua kula maka ditafsil diperinci deui ketika najis antal kana cai kumaha caina na caina aya dua kula atawa nah caina kurang tina naon dua kula lamun caina aya dua kula lam yanjis maka eta cai teu jadi
najis illa in ghayyarat kecuali lamun ngarobah eta najis ta'mahu au launahu au raihahu kana rupana ngarobah rupana atau rasana atau ngarubah rupana atau ngarubah beuna cai dua kula sabak gede diantelan ku najis diantelan ku najis kumaha misalkeun di podolan kepodolan ini di podolan nya kepodolan eta cai sabak anu tadina biasa herang. Nah jadi robah semu naon koneng ke golkaran misalnya koneng kamari cai teh semu herang herang kunaon jadi koneng kieu tuh cenah itu tuh aya anu ngawalu ngawalu nah teh cedo pisan modalna bakat tuh cenah tah lupa nawungkul misalkeun lamun eta naon lupa eta yakin naon tah gara-gara tina naon tina podo koneng ambu nama biasa tina da asa naon ambu cai biasa tawar di alasaan eta biasa tawar teu pait teh naonnya ngan robah rupana wungkul berarti nganyahokeun robahna bener kudu ku ahli eta mah nya ieu robahna tadi kamari teh nya yakinnya kamari teh herang yakin herang kamari mah setelah naon tah setelah itu tuh aya nguluk segede gelang leungeun katanya kaubak-ubak jadi hancur koneng jadi naon jadi koneng si cai lamun kaya lamun yakin barobahna ku eta najis rupana wungkul mana rupa mah nya beda mah rupana wung ada hese naon keunana mengetahui apakah ini robahna tina naon kopet atau lain. Nah ambu namanan bisa kanyawan tadi na misalkan biasa-biasa di amu aja naon bau kopet ya mah yakin bau kopet mang yana dah lama rubah salah saiji tinu tilu rupana rasana atau ambu nasana jan dua kula maka eta jadi naon najis lamun terobah mah teu jadi najis cai balong bahkan gede balong nah di podolan pacelonnya apa cilingan jagalah tazanajan di podolan ku sakampung Cikuyam misalkeun tapi eta caina balas ku gede teh henteu barobah da misalkeun langsung disantok taina mah ku naon tah ku lele atawa ku nya ku lauknya recok eta lebah pamandianana lebah tempat omena biasa teu bau naon teu bau tain teu naon tah teu najis teu najis eta caingan lamun nepi ka naon lamun nepi ka rubah rasa rasana atawa rupana atawa beuna maka eta mah fatana jasa walukana taghayyuru yasiron sanajan barobahna meueusan najan meusan najan barobahna meusan berarti mah dua kula si dua kulana mangan pas dua kula naon pas misalkeun eta rada gede meusan ngan balas kuloba naonna nu ngarobahna najisna najan barobahna meusan bau meusan taina bau kopet meusan lah atawa mun sunge teh masuk aya kalana geuningan sunge kita kunaon cai teh semu rada hinyai meusan bau jadi teh kumaha di ieu mah rasa buah-buah aya naon aya bugang ieu mah dicoba diangkat naonna tutup sungena sing goreng nya aya bugang naon bugang ora eta naon tah najis cai nu barobah saperti kitu naon tah najis barobah kunaon nya barobah ku bangkenya bangke naon bangke orai lain bangke seneng mah bangke seneng eta mah geulih nah seungit teh mah nyaeung sengit parfum nah dai kelek nama bau lamun barobah najis wayahna atuh kumaha ngabersihanna berarti kudu disekedokna caina picun caina ala naonna bangke nanya cokot lah bangke oraina angkat ka luhur antepkeun ulah disedot-sedot atawa dipicun heula carana tuluy diganti tuluy geus dipicun kabeh tuluy sina pinuh atau diantepkeun sing leungit lupa rasa beuna jadi suci deui engke carana suci aya walau kana tagayyur isiran au takdiran bi awaqa fi mai najasatun muwafaqatun limai fi sifati kabali mukatun raya
munqati'atur raihati wat ta'mi wal launi fayuqaddaru bi mukhalifin asyadda kahiddati khalin wasiwadi hibrin sepertikeun nahaseumna cuka wasiwadi hibrin wazukai miskin paingkana beso yughayyiru adna taghayyurin pamau najsun akulan pamau najsun kemeteng takdiron teh barobahna meusan atawa barobahna takdiri. Barobahna ku kira-kira gambaran tiba dina cai najis anu ngakuran kana sipatanana eta cai, ngakuran cai kana sifatna kabolin dapatikeun kompol anu narima pegat ambeuna rasana jeung rupana. Kompol teh herang heg teu bau deui naon tah teu bau heg teu naon deui rasana biasa teu matak naon teu matak mangset apa yuqaddaru bimukhalifin tuluy dikira-kirakeun bimukhalifin asyadda nu ngabedaan asyadda kalawan leuwih banget dikira-kirakeun teh tos jadi beda naonna jadi barobahna teh kanu sejen misalkeun kahiddati kholin hiddat ya ai kholin teh cuka teh rasana kumaha rasa cuka kumaha asem seukeut naonnya aya cuka rasana asem semu seukeut kana letahna kumaha maksudna hiddah teh naon seukeut jadi nah ieu mah rasa cuka lain rasa kompol atawa ujug-ujug barobah di mangsi onggo di kompolan jernih kompol jernih cai herang di kompolan kompol jernih tapi ujug-ujug jadi naon jadi hidung siga naon siga mangsi kayak teh kumaha jadi naon tah dicampuranna ku kompol herang nya mangiting kada mangiting siga tungkul ngagamar ngalogat alhamdulillah ngalogat. Jadi cam anu ngantelana manajis nama gitu kompol nama kompol herang akur sipatanana jeung naon jeung cai rupana akur jeung cai ambeuna akur jeung cai berarti teu hangseul nyaeung nya kana rupanya kompol teh bau hangseul pisan ieu tes ngadaran naon sih maneh bau hangseul kieu kompol teh nya kan balas keluar minuman naon tah minuman kan jadi bauna hangseulnya atau angot lamun tas mam naon jengki nya jengki mampu teuy kan jadi beda eta rasa naon tah rasa ambek kompol atawa naon di rupana rasana ge biasa naon tah tawar akur percis jeung naon jeung cai. Nah ketika dinaonkeun diangsongkeun naon dicampurkeun jeung cai teh robahna teh jadi misalkeun jadi hideung mangsi jadi hideung ya mah yeuh aya naon ci kompolna sih make obat kitu zukai miskin ya kana tah paingkana biasa yughayyiru adna taghayyurin pama'u najsun maka lamun dikira paingkana kalamun aya kalakuan yang dikira biasa yughayyiru kusakira-kira ngaroba itu najis kana cai adna taghayyurin kalawan panghandap-handapna baroba pama'u najsun maka ari cai eta teh najis robah takdiri sanajan robah takdiri robah kira-kira teh da jadi caina teh robahna teh lain bau kompol caina teh barobahna teh lain teu siga naon misalkeun kompolna koneng aya kan nya kalana kompol semu naon semu koneng tos ngadaharan naon mun nyaeungnya misalkeun dikompolkeun kana bak teh jadi milu koneng tabakna ieu mah jadi beda
beda rubahna teh jadi naon beda ongko kompona herang jernih bauna teu bau kompo ambuna rasana teu rasa kompo biasa rasa cai bae tapi robahna jadi misalkan hidung naon hidung mangsi atau jadi seperti kena sacuka asa cuka teta robah takdiri tetap si eta cai hukumna najis eta cai hukumna najis sanajan dua kulah nya sanajan dua kulah misalkan bak madosah teh sok kitu gede na nyamang iting di kompolan ku lobaan najan loba maksudna gede ieu mah misalkan jadi beda rada pangset ya pangset kompol ayana najis sanajan robahna meusan atawa aya nu rubakan kitu tanya konengna merekahnya ka mana-mana jadi koneng ieu mah nya ieu mah koneng tai wayana naon najis sanajan loba caina sanajan barobahna saeutik sanajan caina gede sanajan robahna saeutik eta najis kumaha bisa nyucikeun eta teh supaya kembali kana suci deui eta teh wa ya tuhuru bizawali taghayyuri leus jadi suci eta cai anu loba bizawali taghayyuri ku leungitna robah leungitna teh dengan bermacam cara mun dina kitab naon Riyadul Muta'allimin na kitab naon Riyadul Badi'ah manya imma diantepkeun kayak di dia ya macan ieu mah ibn nafsi leungit robana ku dirina sorangan binahwi tu limuksi ku saupamana lila cicingkeun diantepkeun ku sorangan anu tadina roba dah hese misalkeun ana rubak atawa hese misalkeun da ieu mah naon kompol nu nyampurana napi ka pangset leset cai jadi pangset kompol aya kan babari misalkeun nanya misalkeun ehna ngagelempeng keneh nya mah aya jelema nu modal dina bak ngagelempeng keneh podona nepi ka jadi robah naon cai bak rasana atau rupana atau ampun eta ngagelempeng keneh makan kanyati naon tah dicokot taina heula masih keneh robah antepkeun sapoe dua poe tilu poe wah dipake cenah ieu misalkan make plang air ini najis jangan dipakai karena bau kopet nya wah dipakai coba cek nak sagesa minggu dicek ini mah eueung biasa tawar kembali ke semula eta lamun leungit robahna jadi suci deui dililakeun cicing atau cara nanti au bimain yudomu ilaihi tambahan ku cai anu dikumpulkeun eta main ilaihi kana itu maul mutaghayyir cai anu barobah tambahan tina kunaon cai bakna kamana rada saati musan sok taman usian sanyo hurungkeun sanyona taman nepi ka leungit rasana atawa leungit rupana teh tadi mah nya nu naonna anu barobahna leungit rupa rasa ambeuna muga eta jadi suci deui walau mutanajisan sanajan anu nambahana teh ka naon tah cai anu kana najisan nya sanajan nu caina anu nambahana cai mutanajis teu naon lamun misalkeun kieu mang kumaha tah cai sabaknya cai sabak di kompolan nepi ka bau naon bau kompol kumaha cara nyucikeunana tambahan ku cai naon eta ieu sarua katetesan ku cai kompol ngan ieu mah teu naon teu robah atawa robahna meusan so asupkeun eta cai naon eta cai kaantelan ku tai cak-cak mutan najis asupkeun cai naon eta saembel eta ieu mah cai kecelakaan ku getih najis berarti nya asupkeun tambahkeun sanajan tambahna cai mutanajis nya tapi ketika dinungus jadi loba jadi leungit rupa rasa naon ambu najis anu tadi baru ngarobah kana cai teh eta sanajan panambahna ku cai mutanajis
Lamun nepi ka leungit rupa rasa ambon najis jadi suci do. Jadi suci deui. Aw bimai nyan bangu atau ku cai anu naon nyumber teh. Dina sumur namanya. Dina sumur sumber cai. Dina sumur misalkan aya bugang na sumur sungai tanya na sungai orang ngajeleng kana sungai teu bisa naon teu bisa hanjat nepi ka paehna buruk dina jero naon sungai wayana ketika cai sungai barobah jadi naon najisnya kan alhamdulillah ketika dicokot naon bugang korayna cai sungai na gede naona cai nyusuna gede nyaungnya cai nyusunya cai nyusuna gede berai bijil terus ngalobaan deui caina nepi ka leungit rupa rasa ambeun najis eta jadi suci kembali au bimatorin atawa dicampuran ku cai hujan au sailin eta dicampuran ku cai ngocor cai sail teh atau kebanjiran banjiran wako api au binaksi atabakan dikurangan ieu mah ye dikurangan misalkan caina gede pisannya cara model cai bak madosa cai bak madosa hegaya podo misalkan belah kidul nepi ka robah tas sabaknya ih cenah dikoneng kieu aya naonnya tuh podona bali itu cokot podona cokot podona sanggeus cokot podona coba siukan da belah dinya siukan dipicannya dipicunan tah anu barobah belah kidulnya picunan sanggeus picunan nah ujug-ujug leungit rupa rasa ambeuna coba-cobain ambeun henteu bau henteu seungit teh asa kopet henteu nya teh siga kopet henteu biasa herang deui tah eta jadi naon jadi suci kembali lamun sesana dua kula ieu loba tah cara nyucikeun namanya nu dua kula mah diantepkeun atau tambahan ku cai atau dicokot heik sesana sing aya dua kula eta di hukuman suci kembali bila pimaida zala dohiron ida zala dohiron nani teh ta ghayyara ta'muhu biqallin aw launuhu bizafaron wa turabin Warehu bimiskin masalah patul litimal istina titar rotil wasu dalika. Beda jeung kieu bila pimaida zala. Beda perkara lamun leungit. Dohiron dohirna non tagoyyuru tu'mihi non tagoyyuru tu dohirna leungit barobah rasana. Leungit barobah rasana kunaon misalkeun di leungitna ku cuka leungit barobah rupana ku zafaron leungit atau aku taneuh leungit barobah rasana kunaon ku ambeuna ku misalkeun ku miskin kastori kalaka dicampuran naon aya nambeung kaporit menya kaporit kaporit jadi herang bau kaporit bahkan tak kumaha lamun kitu teh eta mah teu naon teu dihukuman sucinya teu dihukuman kan aya mah aya pasti aya alatna mah nya ieu cenah cai sabak nepi ka bau kopet kieu eta teh kolam-kolam renang nepi ka herang kitu kan nya make naon beunang make obat eta teu nepi ka bau-bau naon geuningan cai lah bau kaporitnya bau kaporit lamun tadi na cai naon cai najis tapi di leungitkeunana di sterilkeunana ku obat kunaon tah ku obat leungit rupa rasana misalkan tadi namanya teh bau kompor teh kompor wungkulnya loba nu ngompor di dieu nya bau hangseur tapi di eueuh rasana bau komporna eueuh ambeul komporna nya naon deui rasa komporna leungit jadi ganti naon ganti bau kaporit herang tah eta leungit rupa rasa ambeun najis kuno kitu mah
teu kaci teu naon tah teu kaci palea turul ihtimal istitaratil wasfi sabab ihtimal katutupanana sifat ku eta naon ku zaparon atawa ku taneuh atawa ku kastori mun biasa ilahar mah ku naon kaporitna kaporit bahkan eta aya nu matuakeun nya sapalina ulama cai aqua cai naon cai aqua anu ayeuna keur diboikot nya aqua buatan eta nya buatan si Marcon buatan si Marcon ya aqua Danone nya produk Danone nya teu cai aqua eta sanajan herang bau-bau najis teu bisa dipake naon teu bisa dipake wudu alasanna naon cenah po dieu menang ngolah teh menang naon tah menang ngolah eta lamun cai loba kaantelan ku najis lamun nepi ka rubah rasana atawa ambeuna atawa rupana maka dihukuman najis bisa jadi suci kembali lamun leungit barobah. Nah cara leungitna nah ditambahan atawa diantepkeun atawa dicokotan naonna najisna tuluy sesana aya 2 kula sanggeus sesana masih kena 2 kula leungit rupa rasa ambeuna maka eta dihukuman suci kembali kumalamun caina semet wa in kana qalla minhuma wallahu a'lamu bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbin fa'ana bima lam dana rabbi alimna alladhi yaqulna rabbi fakina fakih akrabatilana fi dinna tawassalna bita'alumin tawassalna bita'alimin antarjukana wasi'a wa antarjukana pamurukan ugi Gusti ngajizkian kejembaran keamanan.